Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna perkara jaa anu sumping bihi mawa ma saha sallallahu alaihi wasallam. Al Isra'u ari berita Isra min Makkah ti kota Makkah ilal Masjidil Aqsa ka Masjidil Aqsa wal mi'raju sareng berita Mi'raj bil jismi kalawan jisim wa ruhi sareng ruh. Wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna perkara jaa anu sumping Rasul bihi kalawan emak su'alul qabri ari pertanyaan kuburan. Ari pertanyaan di kubur wahwa sareng ari itu su'alul qabri ba'dan syirapin nasi eta sabada bubarna manusia payadkhulu mangka asup alal mayyiti ka mayit saha malakani dua malaikat yusama anu dingaranan saha ahaduhuma salah sahijina itu malakani mungkaron kana malaikat mungkal wal akharu sareng anu sejen nakirun malaikat nakir payu jelisanihi sareng ngadieukeun itu malakani ka mayit wayas alani sareng nanyakeun itu malakani ka mayit anil aqaidi tina pirang-pirang akidah faqat hungkul wayas alani sareng naroskeun itu malakani kulla syahsin ka satiap-tiap jalma bilisanihi kalawan lisana itu mayit khilafan bari nyulayaan liman pikeun jalma qala anu nyarita ieu man kullu syahsin ari tiap-tiap jalma bisuryaniyati eta kalawan make bahasa suryaniyah fayakulani tuluy nyarios itu malakani lahu ka mayit man eta saha rabbuka ari pangeran anjeun wama sareng eta naon dinuka ari agama anjeun wama sareng eta naon i'tiqadu ka ari patekadan anjeun wama sareng kana naon allazi anu mutta di maotan anjeun alaihi netepan kana emak wama sareng kana naon taqulu ngucap anjeun piha dan nabi di ieu nabi wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat mah fi rajuli ari lapad fi rajuli allazi anu bu'itsa diutus ieu ladi pikum pikeun aranjeun payujibu mangka ngajawab sa'al mayyitu mayyit bihasbima kalawan ukuran perkara mata anu maot ieu mayit alaihi netepan kana emak min imanin nyatana tina iman au kufrin atawa kufur payaqulu tuluy nyarios saha al mukminu jalma anu iman Robbi kana lapad Robbi ari pangeran abdi Allahu eta Allah wa hadan nabiyyu sareng ari ieu nabi Muhammadun tegesna Muhammad nabiyyi eta nabi kuring amantu iman abdi bihi ka nabi wa bima sareng kana perkara jaa anu sumping nabi bihi kalawan emak wa dini sareng ari agama abdi al islamu eta Islam wa yaqulu sareng nyarios saha al kafiru jalma kafir wal munafiku sareng jalma munafik la adri kana lapad la adri henteu nyaho kuring payuqalu mangka dicarioskeun lahu ka itu kafir la daroita henteu nyaho anjeun wala la daroitu wala talitu sareng henteu maca kuring wa yadriba nihi sareng neunggel itu malakani kal kafir bimarzabatin kalawan gada min hadidin tina besi lawi jatama'a lamun kumpul saha alal ardi sakabeh ahli bumi alaiha kana itu marzabah ma'aqalluha maka mual kuat itu ahlul ardi kana marzabah payasihu tuluy ngagorowok itu si kafir soihatan kalawan ngagorok anu tarik payasma'uhu mangka ngadenge kana itu soihah naon jami'ul hayawanati sakabeh pirang-pirang hewan
ila sakolaini kecuali dua ila sakolaini kecuali jin sareng manusia rahmatan karenanya bihima ka itu sakolaini li annahuma karena sayaktosna itu sakolaini lao sami'aha eta lamun nguping itu sakolaini kana soihah ladzaba tangtu bakal hancur itu sakolaini wasu'alu sareng ari partarosan marrotun wahidatun eta sakali balikan khilapan bari nyulayaan liman pikeun jalma qala anu nyarios ieu man arba'ina kana 40 wa mimma jaa bihi dommatul qabri wallahu a'lam bissawab.